Nyanak MBG sabari sekolah apilie terus mangihan tukang lauk. Halo barudak, assalamualaikum. Papangnya dia jeung emak anak dua. Nah barudak mau pengisukeun ehnya urang tadi diterek bari ngabeberang sabari nungguan MBG datang. Ya seperti biasa barudak sabari nungguan teh jadi sabari curhat-curhat terus sabari selfie. Nah kitu pagawean awewe barudaknya tara jauh tina selfie pokona nama. Tiba-tiba di dieu barudaknya aya nu masihan acis cenah eta teh ladang awi. Nya urang tarimakeun we atuh nya barudak rezeki mantong ditolak lebar kan lumayan tuh geuningan kabeneran barudak aya nu dagang lauk. Cing coba barudak urang tingali ka dinya aya lauk naon we nya penasaran cing urang toong heula ieu barudak. Biasa nama di si amang ieu mah barudak osok lengkapnya laukna teh pokona mah bermacam-macam lauk. Teh sok segala aya tuh geuninganan di barudak aya bawal aya cumi cenah pokona mah loba barudaknya disebutan kabeh mah loba pisan. Ke heula hareup ditoongan heula barudaknya urang mah ieu masih ruy-roy geuning asa hayang asa embung tapi geuninganan wararga hareup meuli teh barudak ugah bau. Tuh geuninganan batur mah barudak geus memutuskan cenah meuli cumi we walaupun bingung cenah ke kumaha nyaepkeun eta cumi teh tenang cuk urang teh nyaepkeun mah ku urang dek ditea. Tah di dieu teh barudak urang mah teu meuli nya kurna ongan we hungkul ngerakeun. Tah tiba-tiba di dieu barudak aya suhu apilietnya jadi urang teh yang diajar barudak ka si teteh eta teh. Jadi urang mah barudaknya ku guruna ge dikarenakan geuningan mobil MBG teh kaburu datang. Tuh geuninganan setelah sekian lama menunggu teh barudak akhirnya yang ditunggu-tunggu teh ayeuna mah geus datang mobil MBG teh. Meuni kaparengan dibareng sareng ibu kaderna. Tah ayeuna mah barudak tos kumpul sadayana. Tah ayeuna mah jigahna mah barudak tinggal nungguan dikaluarkeun heula MBG na. Sok ibu-ibu nyalingrai heula hareureun ieu cenah mobilna heseun dek ngaluarkeun MBG na tuh geuninganan barudak karek dibukakeun pantau mobilna oge nya. Tah dikarenakan bisi kaburu hujan barudak jadi si amang-amang teh buru-buru ngaluarkeun MBG na. Jeung apa nameh teh balik deui barudak lamun geus dibagikeun mah nya MBG na teh. Tuh geuninganan barudak geus tarurun mah MBG na nya urang langsungnya atuh dibagikeun tuh geuninganan ibu-ibu memenikahkeun walalatir barudak. Lapar meureunannya eta teh geus kaberangan ieu teh kabeneran atuh geuninganan keur meujeuhna tuang. Maksudnya keur meujeuhna makan siang atuh da barudaknya dibagi nu kieu atuh menikahkeun kokorokotannya meureunnan beuki beuteung teh. Moal balik barudak dibagikeun ku si besti mah nya geura diajak dipoto teh kalahkeun sok nyungkrukeun tuh geuninganan. Naon-naon geus susurian geura tah barudak enak urang sepilnya MBG na tuh geuninganan eusina teh nu kitu hungkul barudak alhamdulillah nya sakitu oge. Nah ayeuna mah barudak urang bagian sesi fotoeun dikarenakan geus beres dibagikeun MBG na sakitu heula barudak see you next vlog bye bye.